Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dinten ayeuna Senin kaping 18 Juli 2002 hiji, urang tiasa patepang deui dina pengajaran bahasa Sunda dina jam katilu. Satu acan dikawitan kana pengajaran, mangga urang ngadoa heula sasarengan. Mangga KM dipimpin ngadoana. Satu acan diajar, urang ngadoa sasarengan. Ngadoa dikawitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, mudah-mudahan ku urang ngadoa sasarengan pangajaran dina dinten ayeuna lancar ti awal dugi ka akhir. Kumaha Darama? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Darama mah ya. Zan? Iya. Aya, Bu. Aya. Putri? Aya Ibu hadir. Iya. Salsabila izin tadi teh. Silviana? Hadir Bu. Hadir. Silvia Rahmawati? Hadir Bu. Hadir. Sofia Turjana? Hadir Bu. Sofi Najah? Hadir Bu. Hadir. Windu? Iya. Windu teu aya? Ya. Neng Fitri? Hadir Bu. Hadir Neng Fitri. Ya, mangga Neng Fitri. Kumaha minggu kamari urang tos diajar naon? Aya nu emut keneh? Sindiran. Sindiran naon sindiran nu tos katampi ku hidup, materi sindiran nu tos katampi ku hidup naon? Sindiran teh eta puisi heubeul ngomong nu nyisi henteu poksang pikeun ngahargaan nu dibawa nyarita supaya ulah pernah henteu nyentong kana hate. Ya Bu. Oh, mangga. Ciri-ciri sisindiran. Hiji, karya sastra dina wangun puisi atau ugeran. 2, karya sastra heubeul nu sumebar cara lisan. 3, aya cangkang jeung aya eusi. Ibu pasian waktos 5 menit ya kanggo ngesianana. Kumargi waktosna antos langkung ti 5 menit. Sok aya nama mangga hideep. Sarengsena kintun langsung kana WA grup. Ya. Janten anu tos ieu, anu tos aya ye, Sopi. Sopi tos aya sadayana, tos ngerjakeun sadayana. Tapi di dia aya nu beureum nya, Sopi. Naha make beureum? Kunaon coba Sopi? Itu teh Ibu nomor 7, sisi sindiran anu sakedap Ibu hilap deui soalna. Sisi sindiran anu pikaseurieun atawa heureuy? Sesebred Ibu. Ya, maksudna teh kirang leres gitu. Ieu mah sanes sesebred tapi sesebred. Kan dina bahasa Sunda mah aya eta ya. Cureg teh aya aya ya. Pengajaran dinten ayeuna urang tinggal heula indikator pencapaianana. Indikator pencapaian kanggo dinten ayeuna nyaeta kompetensi dasarna 3.2 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan sisindiran. Teras indikator pencapaianana peserta didik mampu menganalisis kaidah-kaidah penulisan sisindiran. Anu 3.2 peserta didik mampu menganalisis kaidah-kaidah kebahasaan sisindiran. Materi pengajaran anu bade didugikeun dina dinten ayeuna nyaeta ngeunaan kaidah nulis sisindiran. Anu kadua, kaidah kabasaan anu aya dina sisindiran. Ya. Teras salajengna tujuan pangajarana saatos hideep engke maca materi anu aya dina PowerPoint, nyimak materi atau ngaregepkeun materi anu aya dina PowerPoint sareng ngadiskusikeun materi pengajaran anu engke ku Ibu didugikeun, hideep teh dipiharep tiasa nganalisis sareng nyimpulkeun
kaidah-kaidah nulis sisindiran teh anu kumaha, teras kabasaan anu aya di dina sisindiran teh sapertos kumaha, ya. Eta kanggo tujuan pangajaranana. Teras lengkah-lengkah pangajaranana kumaha? Lengkah-lengkah pangajaranana anu kahiji engke hidup ku ibu di piwarang nengetan video sisindiran dina kawih, ya. Terus anu kadua hidup sawala ngeunaan video sisindiran dina kawih sareng si contoh sisindiran anu kamari ku ibu didugikeun, ya. Engke mangga ku hidup didiskusikeun. Terus anu katiluna engke aya materi pembelajaran ngeunaan kaidah nulis sisindiran sareng materi ngeunaan kaidah kabasaan nu aya dina sisindiran. Salajengna anu kalimana hidup ngesian LKPD, teras engke hidup presentasi ngeunaan LKPD. Ya. Teras anu katujuhna urang nyimpulkeun atau urang nyindekeun materi anu tadi didugikeun sareng LKPD anu tos dieusian. Eta lengkah pangajaranana. Teras kanggo penilaianana, nah dina dinten ieu anu kahiji aya crossword anu tadi nya ku hidup tos dieusian eta. Teras anu kadua salami hidup diajar ku ibu ditingali sikepna, ya, saregep atanapi henteu nya katinggalnya. Teras engke pami hidup dina ngadugikeun pendapat sapertos kumaha, ya, eta dina sikep salami pangajaran. Teras engke aya LKPD atanapi LKS anu kedah dieusian ku hidup. Sapertos kitu eta ngeunaan lengkah-lengkah penilaian sadina engke pangajaran dinten ayeuna. Ya, sapertos kitu. Ayeuna nah, coba. Anu tiasa ngalaler? Ibu, Ya, mangga Sofiatul. kawi bubui bulan salah sahiji contoh sisindiran paparikan Ibu. Ayeuna cobi ku hidup. Ya, tinggal urang bandingkeun. Ieu kawi bubui bulan. Teras ieu sisindiran anu kamari. Sami atanapi henteu? Ibu, Sami, ya. Saur Hafiz sami cenah. Samina di paling mana Hafiz? Ibu Saminata anu bubuy bulan pan ieu mah anu sisindaran kawir mah jauh-jauh. Oh, Samina sebab ieu bubui bulan diulang deui gitu. Ya gitu. Ya, Put. Coba Put, saur Put sami atanapi benten Put. Ya, pendapat Putri kira-kira sami atanapi benten? Sami, Ibu. Sami. Samina di mana Put? Dina ujung kalimat. Ujung kalimatna cenahnya saur Put sami. Ya, sapertos kitu. Tah kadua. Materi anu baris dibahas ngeunaan kaidah nulis sisindiran. Naon wae anu janten kaidah dina nulis sisindiran teh? Anu kahiji ditulis dina wangun padat. Contona sapertos ieu. Jadi dina nulis sisindiran mah ditulis ngajajar kahandap. Cap rajekan atau kata ulang aya genep. Anu kahiji disebatna teh dui murni. Ieu ku cara nyebutkeun 2 kali. Kecap dasarna Bapak. Jadi Bapak. Terus lamun ibu jadi Ibu-ibu. ibu-ibu. Lamun imah jadi Iman.
Imah-imah. Ari tadi saur Neng Fitri aya buah-buahan. Eta kalebetna deui murni sanes. Buah-buahan. Sanes ya. Sanes ya sanes deui murni. Soalna engke aya anu sanes. Ya. Ieu aya LKPD katinggal teu ku hideep. Jelas? Ketinggal. Tinggal. Ya. Di dieu mangga ku hideep dianalisis kaidah nulis sindirana. Ya. Cangkangna naon, eusina naon, ngangna kumaha, tanda baca nu digunakeun dina sisindiran ieu naon. Ya. Ngartos teu? Atas Ibu. Gimana Silviana? Ya ditulis jumlahnya apa gimana? Ngangna tah kumaha cara ngeusiana Bu? Ieu cara ngeusiana sapertos ieu. Ya. Sapertos anu ieu. Coba Bu. Tos katinggal? Ketinggal Ibu. Ah. Janten kieu hidup mangga dieusiana cangkangna anu mana, eusina anu mana. Ya, ieu contoh nu kamari nya sisindiranna. Anu kadua mah ieu sisindiranana saratna sami nya antara anu A sareng anu B. Ngan anu B mah mangga ku hideep pilarian. Aya kecap rundayan sareng kecap rajekan teu dina teks sisindiran anu ieu. Ya. Sopi Ibu. Sopi, sok kumaha Sopi? Nomor 3, Sok cangkangna majar maneh nganyam samak tekan bari motongan. Eusina majar maneh neang anak ngadeketan popotongan. Ngangna ma ngangka hiji, jar ngangka 2, ma ngangka 3, neh ngangka 4, ngangka 5, nyam ngangka 7, Jualan, ya salah sajina eta jualan. Terus naon deui? Jualan eta rarangken hareup rarangken tukang. Rarangken Tukang Bu. Rarangken tukang. Terus manari Hafiz aya teu? Sabain. Kahayang, ya eta rarangken rarangken hareup. Kahayang rarangken ka ya sapertos. Tadi kaidah dina nulis sisindiran teh aya sabaraha hiji? Ayat 7 Ibu. Ayat 7. Anu kahiji diwangun dina wangun naon sisindiran teh? bangun pada. Ras dina pada sapadana aya sabaraha pada lisan? Aya 4. Anu aya dina sisindiran oge. Tadi aya kecap naon wae? Biasa nggunakeun kecap naon wae? Kecap Rundayan, sayang cap. Ya. Kanggo minggu ayeuna panginten ku Ibu dicekapkeun sakieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tadi alhamdulillah hideep ku Ibu katinggal ya. Tos mulai saregep, tos mulai istilah nama tos semangat dina diajarna pami ninggal dibandingkeun sareng minggu kamari. Mudah-mudahan minggu payun tiasa langkung semangat deui nya. Fokusnya tos rada lumayan ayaan gitu ayeuna pami dibandingkeun sareng anu minggu kamari ya sapertos gitu. Kanggo minggu payun masih materi sisindiran anu bade dibahasna nyaeta kanggo minggu payun ngabahas tapi hideep mangga engke ngadamel kelompok keras ngadamel sisindiran aturan-aturan nulisna mangga diperhatikan wanguna sareng eusina mangga ku hideep dibaca-baca deui ya. Kanggo pangelompokanana ke ku Ibu tiasa dikelompokkeun dina WA group sapertos kitu. Ya, terus gitu. Mangga kurang tutup wae pengajaran dina ayeuna ku ngaoskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng saum kanggo anu nuju saum ya. Pami anu teu nuju saum mudah-mudahan tiasa ngalaksanakeun amalan-amalan anu sanes ya. Soalna dinten ayeuna teh dinten anu kalintang saena
sahiji waktos anu insya Allah doa orang teh bakal diijabah ya seperti itu. Amin. Tetap jaga kesehatan, emot minimal 3 M. Soalnya enak terus aya 3, aya 5, aya 10 bahkan ya. Minimal 3 ya. Orang minimal jaga 3 M supaya orang tiasa ngahindaran karena corona ya seperti itu. Ya, hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.